Allah anu Maha Suci. Puja minangka buka carita urang sangakeun kadat Allah anu Maha Kawasa. Kalian syukur kami hatur urang sangakeun kadat Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Urang sadayana dina saye pantos dipaparing ku Allah mangrupi-rupi nikmat, kamina nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel ngariung di nararaga nyata nyakseni akad pernikahanana keluarga besar atau napi akad pikahna anu mana mudah-mudahan ku linggihna dia tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ahalla wa harrama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Tanpa anu katunda burat badak pasejaan bawiraos parantos kateguh namung wincikan pangesigalih guaran kandungan manah mah teu acan katora. Para sepuh palawargi sadaya pamaksadan sim kuring sarombongan ti Cibodas anu kahiji pangenten nyaeta seja silaturahmi nyangakeun kawargi-wargi di dieu khususna ka ingkang besan di dieu sakulawargi nyangakeun silaturahmina. Mudah-mudahan wa asbabiahna urang sadaya patepangna dina ieu tempat ngajantenkeun hiji kabarokahan kenging fadilah anu disaurkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing saha jalmi anu seueur silaturahmi maka hiji bakal dijembarkeun rezekina, kadua bakal dipanjangkeun usiana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahiji, kadua rupi nama disasih-sasih papangker pangintenan. Yen dina ieu waktos dina dinten Salasa jam kaping sabaraha? 16. Nah, 16 Julinya gitu, 16 Juli jam nama rupi nama jalanna abruk-abrukan gitu. Pak Abbas umpami pidato ulah panjang-panjang di beuteung geus kukurupukan sanes kitu Pak Iman. Aya deui panginten naik sado ka pasantren figurana digawingkeun. Upami pidato lah panjang-panjang sana gitunya ieu panganten tos ngadadago hoyong buru-buru dikawinkeun gitu tah nya. Jadi malam lah insyaallah pinten acara nuka opat nyata simbolis maka pada diabadikan pinten penyerahan dilebet anak ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi merenang kawakilan ti barudak jeung pamanang karo ka Ahmad sareng Teh Gita. Tunggu sing janten keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pokona doa pangsaena. Amin amin hatur nuhun. Sedang ringan sekeluarga ieu. Sekeluarganya. Mohon perwakilan. Atau jangan lupa like and subscribe channelnya Odi Muldian Sakinah. Sakitun kopi hatur. Mohon hatur nuhun nya. Sami-sami Bang. Doa anak. Dinagal nikmat isolat sing tahan goda